Geringan jauh dengan ceng. Emang naon ngaran vaksina? Tong ciling cingcat beleguk sia teh matangna ngajedog di imah. Anjing hana asli didengekeun ku aing. Tiris kieu duh. Rokok teungeunah dia duh. Pahit teh pada gering mah. Assalamualaikum. Tuh. Salam. Aduh. Kunaon teh? Tiris. Hah? Tiris. Panas tiris? Teh bawa ke rumah sakit teh panas tiris mah. Aing teh boga duit atuh teh. Oke. Bawa KTP tuh mana? Tuh boro-boro. KTP di mana? Ayo kartu BPJS boga. Komo eta, meninggal ge henteu atuh urang mah nganggur. Aduh, bingung. Ai maneh bogana kartu naon atuh? Oh, atuh da terbuat naon kira. Are kartu remi. Are sia ke rumah sakit mah nya make remi. Ada atuh kartu naon atuh da teu boga. Ai KTP aya. Eueuh tadi ge geus ngobrol jeung ieu. Kumaha atuh? Asa kaingetan. Mana teh lain boga kauhan dokter? Emang bener maneh boga kauhan dokter? Boga, pokoknya mah yang mana mah saga gratis wecek lah pokoknya mah. Tah gitu maneh teh karekana pangusahakeun promosi ieu teu boga nanaon pisan atuh. Anjing. Anak yatim, duh. Kela. Naon? Dokter naon itu segala gratis. Pokoknya mah cek yang mana mah gratis pokoknya mah. Balik ye. Heeh, lain kali kita mayar ke itu bukan duit. Gratis aslina yang mana mah. Ke dokter naon? Aya yang mana mah aya pokoknya mah gratis. Balik gitu. Dokter hewan. Bukan ada giung ya. Anjing jahat goblok. Teruan anjing. Anjing jahat di toko manjur ku cai. Kenal maneh? Ada wong ngeceng atuh. Sorangan wae. Apa can vaksin corona? Acan ceng emang kunaon? Aisu ganteng geus dipagi ku desa maneh. Emang saya gitu cek. Geus emang pun langsung di Cina dikirim oge. Geringan jauh dengan ceng. Emang naon ngaran vaksina? Tong ciling cingcat beleguk sia teh matangna ngajedog di imah. Anjing hana asli didengekeun ku aing. Anjing goblok ngundrungkeun. Aya naon maneh? Beungeut mun ka kitu goblok. Pamajikan pundung deui ceng. Aduh. Aku naon bisa kitu deui aya maneh atuh? Tepira ceng masalah nama atuh. Heuh emang naon masalahna teh maneh? Kedah urang mangku kembang ceng. Pokoknya mah nikmat pokoknya mah. Emang kembang naon maneh? Bisa bukan kan nikmat gitu, cek atuh bagi-bagi. Buah kembang teh. Eta peda mangku. Aing peda mangku kembang desa. Si eta teh ya. Paingan goblok. Apal mare. Apa? Kitu tah.
Kieu teu ngarti lah ku awe aya nama lah. Kemana mana? Ah, biasa we, Jo. Bisa di masih eta. Nah, tadi ditumpahkan motor teh kalau didorong. Ah, percuma, Jo, atuh. Ditumpahkan ge geus ninggalkeun. Aduh, si sabar we, dah hirup mah peurih atuh. Nya. Dasar bucin goblok. Kum, sieun ayeuna mah kumaha baturan ayeuna mah bermuka dua. Kade euy babaturan nama beda tempat, beda sifat. Gitu nyata. Kerja maneh ngomongkeun si itu. Kerja urang ngomongkeun maneh. Heuh kitu nyata ayeuna mah lobana teh. Tapi aya nu leuwih sieun. Tah nu kumaha ieu maneh nu leuwih sieun? Tah nu kieu nu kumaha? Cik jangan heula ka warung meuli rokok. Duitna teh saha? Dinya atuh. Goblok si mah. Udangan berarti suara Heeh. banjur tong malingkan. Roll kamera action. Urang mah. Heeh. Tuh, action. Ada riu, kan? Anjing jahat, goblok. Seruan anjing, ada riu, kan? Wah, edan. Sarap. Kira. Canda. Udah acan anjing anjing. Bagus. Goblok tiga ini. Kamera roll action. Eta kemang desa. Aing bener aing mah. Action. Motor teh main didorong